wabarakatuh. Oke, teman-teman sahabat Kalam Rindu, kembali lagi bersama saya. So, pada hari ini, pada malam ini, waktu ini kita mau salawatan lagi. Judul salawatnya nyata nanti aku pakai obat. Judul salawatnya ya nyata sairan santri eling kama. Ya orang mulai. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Aduh emak, aduh bapak, nyiar ilmu teh ku bangga, buang harta jeung tenaga, kenging emak sareng bapak, emak ulah rasa rugi, abdi rek nyiar pangerti, kenging emak menang kuli, ku abdi dipake ngaji, doakeun abdi sing rajin, sangkan jadi jelma mukmin, penerus para alimin, penerus para tabiin. Hampura abdi hampura, abdi nyuhunkeun hampura, dosa abdi nu pohara terhadap emak jeung bapak. Lamun emak tengah hampura, engkin abdi rek kumaha, tos pasti abdi cilaka, ngarebeg dina neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita doakan semua bersama yang ada di sini, mudah-mudahan orang tua kita masih diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.